Salayang jadi sarene
tobat sidak kepcinokku tungku memataka muntakaku saya widi jujuna mogi di mojas meti sedak ke cenokku tunggu gene sedak ke cenokku tunggu montaka montaka ke saya pidi banget sapa kadus kalibu nada dikiat gentekan mogi di mojas medi sidak kepcinokku tunggu montaka kersa yang pidi apa hajat kali ibu anu tosami ngawaris kabudaya tuturunan amin ya rabbul alamin mugi Gusti nang tayungan ari terasna teh kumaha cenah teh dengkleng Allah tobat dengkleng dede ala deng deng buah kopi rarang kaya obat dengkleng dengkleng dede etah kopi buah kopi rarang kaya ingken anu abi oh hei wah pati apa hajat ibu hajat di keroyan
anu abi ibu aja bola pati heureuyang ingkeun nu sadere bola pati di heureuyang janur kono sagelang bancar patrom kedengare osapama jamal semene kuning wis lawas ketemu maneh wis lawas ketemu maneh jamalas bali maneh wis lawas semua kuloki dange haturan mah Asik. haturan wilujeng tepang Ning aku gana ayeuna gelar kasenian Sunda. kasadaya numayuna Sangkan seni budaya orang sami mumulena seni Sunda numoya bisa kusadaya miara seni budaya jadi pancen urang Sunda. dia memulai tuh diriksa dijaga didama dijaga pamor sarina Serelu ditingkat kumarana Seloyo dia memulai budaya supados tamih majengana nama saalama kiwari orang kedah di ati seorang lepat arti nganile ajen seni mangga urang sasarengan pajengkeun mah seni kagungan seni Sunda tuturunan Sunda sama Sunda sawawa
papan nyentri unggah adat kalakuan nyemetri hayang disebut seniman nyentri ditanya tara nembalan nyentri make baju tata bala hayang disebut nyentri sataun dengosok buntu hayang disebut nyentri antep awak bararau hayang disebut nyentri mamawa pistol palasti hayang disebut nyentri selebor kuci kopi pahit kuna dibubulah sorodot sor urang ngawitan cenah ngarayap kana doma orele dikukundang dibubudak oh he geus gede jadi tontonan geus gede jadi tontonan pamirsa kadang wargi kumaha cenah pamirsa anu mulya mga orang sami-sami berepepepe sanaos apa hajat ibu hajat sisiku hareti disareng gadati disarengan tegadati bilibat awas ah bilibade langkung sau nyanggakeun pidanganana salajengna mogakeun ngapunten apa hajat ibu hajat ngapunten oi nyoba naon nyobar kucipatri daripada ninyo ubar mah mending ninyo dewa kopi dan kana gelas ya kana gelas ari eusina kumaha cenah ubar muguhi kang dede jalmi nu sabar kumaha ai jalmi ku sabar Gusti di PKASI ku Gusti di PKASI sorat raja kamu mulai ajen seni geus jadi ciri mandiri miara ajen budaya jadi pancen orang Sunda balik
Kang tepan nya Kang tepan Ki Baduri Abi moal tiis pikir lamun can laksana diri lamun can laksana diri kawisi aman kawisi jadi panglipur karena kabu anu bingung karena kabu anu moy orang ru kapi gandung si jadi hari jadi dan bagai hati norosi sangka nyari pikir bagai hati norosi sangka nyari pikir auja pikir mangga orang sasarang anjang didi pajangkeun seni kagungan seni Sunda tuturuna Sunda sakawata abad junjungkeun darajat seni ku jalan ati no murni ku jalan ati no murni kapung kurama katun cari deui irhama kajampang jampang sari kapung kurama baturai turai dina iraha batepang deui iraha batepang deui sodilajeng Siliome ajeng batur nu salah mah bere pitutur pinangkin mas pada atur jauhan sifat takabur kawisi jadi balipur karena kabu anu bingung karena kabu anu bingung ngoyurang arum tapi gak ngadung sing jadi hari dangdi sing jadi hari dangdi sanes abdi bade mompang lamun kedah laki rabi menemutan abi rirang mana numa apa hajat ibu hajat kedah ditampi saupami abi nampi notos duda ingis kisu suku putra saupami abi nampi nopo jangan panayeuna acan gaduh padama dipaksakeun
Aye. Ari geus pikarepeun mending oge lalagasan Ari wang baloba pikiran lalagasan Asik. Senangkeun mah apa hajat ibu hajat saheula kagerehan bebeja resep seni suara Aye. seni sun dan mekar apa junang kalibu orang kedah itia ningan sinden nugarulis ngalagu seni mana diri sokomo lamun kataksir kusinden anu laluci lamun aya hiburan rek menta lalagu tepo gager jajan kala jadi lamun Sandoli wah kopi rarakeyan Ari keda anu api ulah pati di